Assalamualaikum. Satu ketika ayah hiji lalaki liwat manggihan hiji gedung anu indah jasa bagus na luar biasa barangkali dulu di jerona masya Allah ayah awewe gul kayak apa bagus udah gelis udah kata mah lantaran irung mancung bulu matana bentik batana bureuleuh celina eleh uncal mah insyaallah gadondog sapotong aduh luar biasa dideuleu atuh cangkengna lenggih ya Allah ya Rabbi bitisna ieu bitis ngabuah jantung cek urang Bandung teh mah di Cisoka mah pan buah nangka kabeh ya Allah ya Rabbi bari gegelehean katingali eta si awewe teh di jero kamar teh poharja semua layak tanding kurang lamun ningali ku ari di dia awewe cak kurang gareulis tetep bae geulis dadamelan Allah barang urang ka Yordan mah ka Yordan ka ditu ya Allah eta awewe nu dibawa ku kurat termasuk aya istri si pejabat kabarikeun ka Yordan teh jarore barang di Yordan mah irung marancung bibir masya Allah barang ka Mesir leuwih garolis deui bae cak haji mamin dah ke mana ya ieu cenah kieu lamun diurang ieu pelayan ieu jadi bintang film saking nyana kan dahar di restoran jeung kula ieu di dieu mah jadi pelayan cenah ieu apa orang pindahkeun bae ka Cikupa dan orang urang ningali negara batu tapi kan tetep bae geulis bae Allah nu goreng ciptaan Allah mah dan ieu mah keur carita eta awewe di jero kamar ku pohara-pohara teuing nanya kan nu saha eta pasti aya nu boga aya bapakna coba datangan ka bapana begitu datang ke bapana nanyakeun ieu saha atuh anak abdi kira-kira geus kawin tanjak lain kira-kira deui can deuk dikawinkeun mah punun do ieu mah salah sahiji anu ngalamar abis potongan kieu kalau tak asup nominasi ya ayo deh cuk saya boga abdi geus dikawin acan dek dikawin gue wah tuh lain ndek deui ngaranna barang dagang kira-kira ieu mah abdi mun ngalaman geus boga sifatan-sifatan khususon ilaruhi usah pada lalaki bangsa kieu mah geus henteu teu kapilih kamu akhir cek hiji lalaki nu mantak jana di jero gedong nu mantak jana dihias nu mantak jana ka deuleu glamor berarti cinta dunia aing tandingna zaman harita make kuda nu termahal pakaian kebesaran anu paling mahal mahkota kunyana dipake di dieu geus lain cincin di mingguan deui nah gimana cincinna cincin kos kitu batek asup bener cincin kamu amir banget gitu. Cincin saja dijadina bae kamu cincin luar biasa karologi urang di urang mah padinya meureunnan Omega Rolex di ditu geus kabeh serba emas kabeh make pedang lagi tina emas bungkus naga tidak emas segala rupana iya parantina ka kuda naga pelanana emas kabeh kacamata naga emas kabeh lain mas tolong asli emas kurmah kaset pinter gagah seorang pengusaha keayaan dan luar biasa di dulu naga pohara jasa Assalamualaikum Waalaikumsalam ye sa putra abdi terus aya nu bade teu acan kira-kira bade dikawinkeun waktu bade salah sahiji anu ngalamar abdi pokona mah kanggo bapak kanggo ujang geus ulah nyarita nanaon deui ngan deuk ditanya heula tetep ka awewena kira-kira siap apa henteu mangga awe anaknya tidak keluar sasalaman nih hiji 2 3 4 5 lah ku abah geus teu ka itu mau ngalamar kami mau satingu itu nu kuru datang ka nu gendut aya
tak ieu mah salah sahiji nu paling beda ieu kira-kira neng siap tante. Oh atuh make syarat Pak. Naon syaratna? Siap tante nyana eta kabeh hartana nu dipake jang abdi, di samping jang abdi nu dipake di lemburna bun boga istana imah jeung perusahaan jang abdi, di samping eta deui mun abdi aya nanaon nyana sanggup henteu ngabelaan abdi. Sebab karasa ku abdi mah leumpang ka mana bae nu nyuitan loba jasa. Tah ieu kan kumbang-kumbang beusi menghinggap. Tah siap tante. Aku mah tah. Wah, moal pati-pati kaula ngalamar ka dieu lamun teu siap. Naon nu dipake ka hayang kumanehanana? Harta nu aya. Oh. Nu di imah istana jeung perusahaan pikeun kabeh. Termasuk mun aya nu ngaganggu siap tanggung jawab baik sekalipun siap. Kat awewe tiis asana ngadengena. Sejuk asana. Tengah poe ereng-erengan ngadenge bahasa kitu ieu perasaan. Tapi lamun aya lalaki teu sanggup jasa boro-boro dipenta kabeh dipeta cincin 10 gerang ge teu siap keur mendung arodang. Sial tah awewe goblok. Tama di ditu, tama di Rangkas, di Cisoka mantu, ya tebet. Tah, ayo gitu batu, siap. Sok mulai tik ayeuna, ya tak kuda, ya tak mahkota, ya kebesaran, tinggal make sempak doang ya. Kendai abdi bah, injem bae lati bapak jangan urusan ieu mah. Mangga kabeh dibikeun. Tuh tanda tangan transaksi perusahaan imah jeung segala rupa kabeh jang neng sebagai mas kawin. Kesimpulan nama dikawinkeun dibawa balik ka imah. Kos gitulah jelema boga kayakinan hayang ngameunangkeun hiji awewe naon bae ge dikorbankeun pinuh ku kayakinan, boro-boro harta, boro-boro perusahaan, cangkilan dirina ge nyawana andai kata ditembak ngabelaannya lah siap jasa. Etalah jelema nu boga kayakinan mentak ieu si neng-neng besi aya nu mikahayang ka neng deuleu lain hartana yakinna boga teu yakin. Lamun teu boga kayakinan ulah ka dituna lu tanggung jawab anakan we tadi teu boga kayakinan. Ieu contohna teh badan beres eta jara rumah tangga geus indah jasa nu kasep jeung nu geulis jeung nu beunghar anu pinuh ku kayakinan kulantaran manehanana memboga kayakinan hiji mangsa manehanana ngadengekeun pangajian. Cik kiai dina pangajian naon hartina Islam tanpa ilmu, naon hartina ilmu tanpa iman, naon hartina iman tanpa yakin. Hiji jelema nu istimewa di mata Allah yakin. Wow, panjang ceritana tak kiai. Basa jelema pinter meureun eta si budak teh beres acara datang ka kiai. Kiai, kaula mah kataji ku ucapan kiai tina sekean kiai teh asana kakara kieu ngadenge teh abdi salah sahiji jelema anu siap jasa untuk merealisasikan keyakinan abdi coba bere keyakinan. Ai tanda yakin teh kos kumaha si kiai? Oh, siap itu masantren heula di dieu. Moal bisa langsung yakin mah masantren heula. Dicaritaan datang ka subuh kuari. Camat teu masantren, teu ceuli datang nempel bage ilmu yakin. Bupati teu masantren, teu ceuli datang ka ilmu yakin. Kiai ge kiai nu sambarangan moal datang ka yakin. Masantren heula cen. Sabaraha tahun kumaha kecerdasan Aceh siap abdi rek masantren bebejanya ka pamajikanna neng nu geulis neng balik heula ka imah aya naon kitu akang rek masantren heula di mana di kiai anu sabaraha tahun can karuhan tahunna sabaraha deuk neangan ilmu yakin sakumaha yakinna akang ka neng bae kitu nah itu pangakeun anturkeun yana masantren boh ngaji amin batur malap jatuh menang di lima bajahnya mah 7 ada cepet mah kudu kiai tolol magahana 7
itu memarin ke Nurjaya jeblak jatun kebo sama tuh nah iya jurumia sorok kabeh di Haji Alpiyah Johar Maknun wis puguh mantek kudul juban sansia tambah warokot jamul jawame usul fikih naon bae di Haji tafsirna mustalah tafsir hadis di mustalah hadis jago aja dengan singkat 10 tahun manehanana ngaji istimewa bebeja ka kiaina abdi ayeuna bade muli bade ngadamel pondok pesantren can wayah sia cak guru ilmu naon deui atuh panusia nek nangan ilmu yakin ieu malah tambah ilmu sasemperan kos kitu deh tapi abdi terlalu lila ieu sebab abdi kan panganten anyar ieu dihanca geus sabaraha 10 tahun dihanca waduh asana balik di ka asal naon abdi banyak izinan bae rek nyen pondok saek atuh ai maksa mah nyieun nyana pondok kulantaran pinter istimewa atuh santri loba mimiti kaundang ku tatangga kaundang ku tokoh masyarakat kaundang kablah dieuna kaundang ku pemerintah setiap aya kegiatan naon bae di pemerintah nyana kaundang datang ka guruna waalaikumsalam sia ya kumaha perkembangan alhamdulillah mama di samping santri abdi kapake ku masyarakat bahkan ayeuna mah besok diundang ke pemerintah siapa lain kiai anjing dok anjing ngabur sia anjing siapa kos kitu lain kiai ceritnya nah kiai kudu puguh argumentasi na jeung dalil na anjing ka murid moal pati-pati aing ngawuduk mun teu boga kalapa wah dalil Haji Nurjaya eta jakuran mah teu boga nya mah teh eta bae geus ka mamana aja bisa dalil gaya coba mama nganjingkeun ka abdi kumaha sia nyaho tarif anjing teh iza du'nya akbala wa iza rudda insarafa di mana ditambahi yang hareup hayang tarap di mana digobahkeun indit atuh pan sia di mana diondang ku bupati datang di mana teu diondang indit atuh anjing sama kos kitu mah sumuhun abdi anjing atuh ayeuna mah deuk babe balik ke abdi deuk masantren deui waduh ai kakarang datang ka anjing burung ye kaharti mama waduh, kitu mah meureun kiai rata-rata anjing, bapan anjing meureun. Kakurang ieu jadi kiai cek nyai. Wah. Lain menang ridho Allah aya kosku. Kadadengikeun bae iza du'a aqbala wa iza rudda insarafa. Di mana ditambahi aya dahareun madep, di mana diusir indit. Heueuh. Cek anjing di lemur aing ge kitu tah mah. Aing boga ditambahi atuh nirilik ku aing diieut bener anjing wah cek Nurjaya asana aing anjing ya ini kaberehan dah jang ka santrina balik santri magani geus 500 balik kunaon ieu maman can jadi kiai kakarang jadi anjing balik yang mama nek masantren deui aduh coba aing kena jadi jelema ya supaya aing kiai bener-bener kiai jelema bener-bener jelema aing teh coba aing di pesantren deui coba aing jadi jelema teh moal sih Waalaikumsalam jadi ya anjing abdi ieu nek pesantren deui aing murid kita balik kabeh wah nih sia hayang boga ilmu yakin lamun teu dikorbankeun moal yakin atuh abdi bagus pesantren deui nyana ngaji khusus ilmu kayaki 3 tahun geus boga patokan eueuh nu ngatur kecuali Allah eueuh nu ngarizkian kecuali Allah eueuh nu leuwih deukeut kecuali Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid cak guruna ulah minta tulung kas makhluk mah sarua tulunganeun leuk sia nulungan makhluk minta tulung ka makhluk ulah Allah sebab
oh leuwih dekat kecuali Allah. Angga mama abdi bade ngalaksanakeun segala rupa nu kumarayap di alam dunia nu ngarizkianan Allah ulah can saya sia ulah osok unta enta ulah osok tulag telog iji Allah nu ngarizkian enta ka Allah mangga wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha mangga kas dari maneh laksanakeun dipantau ku mama naik jeung teu naik nah maju jeung teu majuna ini geus balik mangga mama doana abdi bade ngalaksanakeun ilmu keyakinan ti mama sok langsung ngana berangkat dari zikir ka Gusti maca sholawat zikir ka Gusti maca sholawat ku kabeneran horenganan antara pasantren jeung imahna di tengah-tengah sisi jalan teh aya sumur nyana bari zikir bari maca sholawat ngisi aya gedebdu ka sumur kulantaran geus dibere ilmu yakin alhamdulillahirabbil alamin mun haji pendi rada ka sumur goblok sial jadi sial-sial ge radang bargang bae emang robah ku sial-sialan dia moal ieu mantak dibabawa ge teu naik-naik murid nu teu naik-naik ieu hiji titah ulah diopos karung diopos bae sama jeung titah ulah nu bolong ngajual karung nu bolong mah masyaallah kalau ditanya ngaji kunaon ieu ngajualan karung nu bolong bae atuh kumaha ngeusikeun nahan cicigan itu bolong mah ya raga ka sumur mangkaning sumurna caina sabeheung ieu sisi-sisina baheula mah pan sumur teh make batu bangkong ieu mah make semen hese neuk kumaha ge hese bae nyana kurayap karayap ya ieu mah lain kudu naik sorangan teu bisa ieu mah nungguan fadl Allah we ti luhur. Masya Allah ti jam 12 berang datang ke maghrib datang ke isukna deui jam 12 sampai saeuting kadenge aya jelema duaan leumpang kuplak-kuplakna ieu meureun fadl Allah alhamdulillah dasar ku keyakinan nah zikir ka Gusti Allah aya bae kitu kadenge cak dosa urang teh ieu mah just sumur atau ieu mah pan deket jalan cak dosa urang ieu bahaya besi aya nu raga kebanding urang tutupan jangan dikira sobat ya ya nadek pagero wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kunaon minta tulung ka makhluk Allah leuwih deukeut tibatan urat jeung gerong yahoeun Allah teh uningan Gusti Allah teh meureun aing dikirkeun teh ku Gusti Allah keur dicoba keyakinan aing waduh ditutupan make batu kuduaan nyana batu ipis blek sugan teh aing ditulungan halan ditutupan aya hasan aing disekep geus we kieu bae can datang ka pitulung Allah berarti tetep bae nyana zikir bae ya cek jaratnya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid Gusti Allah leuwih deukeut batan urat geunggerong teh kudu ka makhluk mun nya teh mah bakal nambah umur pasti aya pitulung tiga yakin aing yakin ka Gusti bae kana nyandak paeh cenah di dieu kuburan aing berarti di dieu sugan aya sedih teh aya sugan aya prihatin teh aya kitulah jelema ahli yakin ketika orang geus datang ka yakin emang aya kasedih teh aya emang aya kasieun teh aya la inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun prihatin teu sedih teh aya sieun teh aya gitulah wali ieu mah kakarak wiridan jeung 2 bae ge aya nu seuseurean sadaqallahul azim kieu jaya langsung kieu ka pamajikanna cek aja kayaknya naon seri atuh kan nu seri gua ngomong murikak mulu itu saya boga yakin kukunti anak sieun keneh bae
sahadunya eta dosa serian anak-anak kan dipencet manusia lepat atuh muring jalma ya Allah eta can jadi jelema lamun masih gede sieun-sieun kana koskaran itu wah iya boga saleter jang poe ieu mah cukup tapi jang poe isuk mah henteu waduh aing teh kumaha teu boga yakin ngaranna berarti eta jelema kos kitu tah jauh ka Gusti Allah buah hirup buah henteu kan ka isuk pagi eta nu ieu ge buah kadahar buah henteu ka saleter itulah jelema-jelema yakin ieu bekerja ditakeun ahli Allah anu yakin nu ku urang kuari keur dihaolan sugan bae urang kasinaran ku yakin anjeunna ulah ngapak bayi orang hirup teh mun sakadar sakieu-sakieu boga yakin ya nam nah ieu mah geus caritana nu di sumur ya sakit lagi hirup aing geus kumaha Allah bae tapi masya Allah begitu rieum-rieum banget setengah genep eta aya anu muka si batuk kertek fadl Allah datang tetap nyana zikir terus illallah 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 muka set bener ya muka aya suku kehandap nyana isyarah si suku kikituan muncul kau maka dia cekel nah bener fadl Allah hiling ada lain cekel aku jana tak diangkat kalur set dari perung-perung nyana barang datang kalur blok ya Allah mau atau aing mah di jero sumur ieu mah dikahakan mau tapi mau ngaharep assalamualaikum ya ahlal yakin kaulah diperintah ku Gusti Allah nun jauh di gunung kita nulungan anjeun selesai tugas abdi bade ka gunung deui assalamualaikum masya Allah cak jana mau ngomong kain mana heran coba orang mantas ngaji ulah jeung mau jeung emeng bari mah tanya ku urang meng geus dartan adalah haji penni mah bisa-bisa di imah nya ngobrol jeung meong ya meng cek pamajikan pan haji barang ngaji jeung ki uci jadi edan salah aing jadi berubah saja balik mau nyana di jero hate ya Allah ya Rabbi munajat ka Gusti di luar dugaan di luar konstatir di luar segala-galana ko Gusti nulungan tina rusak nulungan aku makhluk anu sok ngarusak naon rahasiana Gusti dibere ilham ku Gusti kitulah ahli-ahli yakin pitulungna selalu di luar dugaan segala rupa mun rizki mun milik mun segala rupa timimiti ayeuna ulah kaget lantaran anjeun teh geus nyebrang dina dunia keyakinan jom laksanakeun nyana langsung balik ka imah sanggeus teh balik ka imah merenung tina ilmu keyakinan nyana tafakur lamun aing baheula kawin jeung hiji awewe nu geulis make pameuli sedengkeun meulina teu kira-kira harta sakabehna lain bae nu dipake jeung nu dibawa nu diimah ge kudu dikorbankeun jang pamajikan kitu keneh nyawa siap tah henteu mun aya nu ngaganggu jeung sagalana harita jang meuli seorang wanita cantik siap awak nyawa harta hiji nu ku kaula rek dipertanyakeun Allah teh ngadamel surga meuli surga na make naon pasti aya pameulina
neraka dibeli ku mabok, neraka dibeli ku zina, neraka dibeli ku maling, neraka dibeli ku bohong, neraka dibeli ku zalim, neraka dibeli ku kejahatan-kejahatan. Etalah jelema nu keur nonton TV hakikatna bakal meuli neraka, nu geridit hakikatna bakal meuli neraka, nu zina hakikatna bakal meuli neraka, nu ngabohong modal hakikatna bakal meuli neraka. Pasti surga ge bisa dibeli ka jeung kumaha ge. Aing di tengah-tengah manusia meuli neraka, aing deuk meuli surga. Gusti, naon pameuli surga? Joh di benak hati. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum fa inna lahumul jannah. Sayyana Gusti Allah teh meuli ka mukminin yakni meuli awakna jeung meuli hartana. Mukminin waya di alam dunia dipakai meuli surga, awak jeung hartana bea ka Gusti Allah. Fa innalahumul jannah, nyana bakal dibere surga. Tidinyalah nyana ngembangkeun ilmu keyakinan anu luar biasa. Harta selalu dikorbankan pakai syiar agama Allah, sabilillah. Awak selalu dikorbankan pakai ibadah ka Gusti Allah. Hiji bae nu dia teh surga. Sakumaha jelema anu dagang, lamun dagang hitung-hitungan anak geus aya kauntungan. Misalnya bae dagang kenteng satre kauntunganna sakean, dua tre kauntunganna sakean. Ujian anak bedung adan. Eta DJ celit tetap baiknya nama hiji dua mata lo las dua las tilu las mata lo tekan kenteng. Nah oleh tak keuntungan duniawi nanti saya di benak hati. Ketika DPR diuk simpul di kursi anu luar biasa, hitung-hitungan nangis puguh gaji itu kene kunjungan dan lain sebagainya dihitung kunyana keuntungan secara duniawi. Urusan akhirat mah geus kumangke kuari bae aing mah ye. Duniawina dihitung kenyana make kalkulator, pabrik anu dan lain sebagainya. Nyana kacenting ku kumaha ge pantang mundur, datang terus bae karena keuntungan duniawi. Bupati istimewa jasa. Deui panghebatan neangan duit mah bupati. Lumantak embung eureun jadi bupati. Naik komo jadi gubernur. Naik komo jadi presiden mah. Lumantak kurang kamari tawaran jadi presiden. Kumaha kieu cenah mau jadi presiden? Siap. Nah ingin negara sorangan lah. Bung di Indonesia ini mah. Di mana? Tuh di ditu tuh. Di monyet kan kalangan. Minimal raja monyet. Kieu itu diawi. Nah, ahli yakin kalkulatorna hitung-hitunganna tentang keuntungan akhirat. Mun maca sholawat sapeting 1000, mun maca zikir sapeting 10.000, mun sholat di samping sholat mulai ditambah sholat sunnah mutlak. Lamun sedekah mantap cek Ibang Sufyan Suri mah urang ningali kiai babari jasa. Deuleu eta kiai hampangan make jubah jeung make udeng-udeng apa hampangan keneh mere ka fakir miskin. Mere jubah make jubah mah hampang jasa, make udeng-udeng hampang jasa. Abeh dipajar kiai, bahkan kiai beneran abeh disebut kiai tiis kana hate di kiai lantaran make jubah jeung make udang-udang. Tapi nu sabenerna mah tah nya boga duit bikin ka fakir miskin. Beratan make jubah apa beratan sedekah? Cak kiai, ulah diteruskeun deui kiai. Ulah teruskeun eta bahasa ulah. Moal lain jadi sakitu wae deui. Enggak emang kumaha itu. Indah jasa di kiai-kiai. Babari jasa ke jubah pakai sorban kiai. Bisa gedengeun eta hartanya anak masjid can anggeus, majlis can anggeus, pondok pesantren can anggeus. Ngadagoan ti masyarakat bae mingana teu pernah dikorbankeun. Ieu lah can boga keyakinan anu luhur. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jauh bae ucapan Kangjeng Nabi bantut jasa. Kafa bil mauti wa'iyo wa kafa bil yakini ginan wa kafa bil ibadati suglan. Cukup sebagai penasehat jelema nu maut urang ku hari keur dinasehatan ku almarhum almaghfur lah. Aing teh geus aya di alam itu, aing ngeulekeun ka sia, sihara ade atuh sia, ge sia ge bakal cara aing.
ulah seserian aingnya mah yakin aya neraka, ulah seserian atuh mah jeung bohong aingnya mah yakin aya neraka, cak almarhum lain cak ulah. Waizo nu maot ka nasihatan, hei anak incu, hei masyarakat, ulah sembarangan aingnya mah yakin kana neraka, aing saya di alam barzah sing bener atuh sia. Cukup nu maot nganasehatan. Wa kafabil yakini ginan, cukup sugih boga yakin. Lamun urang boga keyakinan sugih nanaonan, cukup ku kayakinan. Ngetak lamun didongengkeun dina hadis Kangjeng Nabi carita tentang sugih, Yusuf, Ma'mar, kemudian Hudzaifah nyaritakeun tentang yakin, tadi nyaritakeun tentang sugih, nyaritakeun tentang pakeungan panjang caritana. Cukup bae yakin di jero hate. Nomor katiluna kafa bil ibadati sugad, cukup sibukkan diri orang pakai ibadah. Isuk-isuk naon, berang setik naon, tas dohor naon, tas asar naon, tas maghrib naon. Yuk, di makom syariat, di makom torikoh, di makom hakikat, geus teu kudu dicaritakeun. Sibukkan diri ku ngalaksanakeun ibadah. Balik deui ka diri urang. Mimiti udang hees mulai dipencet kalkulator dunia. Berang saeutik ngawuduk teu dibayar dunia. Berang saeutik dahar ngahutang ka warteg kalkulator dunia. Das lohor dunia, malah teu salat asar maghrib deuk iraha. Kafa bil ibadati suglat. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kakarak gambaran yakin. Korenganan sorga bisa dibeli ku keyakinan, neraka bisa dibeli ku kecerobohan. Orang bisa hirup di atas kobar dengan penuh keyakinan. Kuncina yakin, ngan hese carita yakin kudu masantren heula atawa ngaji heula sing istiqomah. Lantaran ujung-ujungna ikhlas. Wa alamatul ikhlas al istiqomah, wa alamatul istiqomah ar-raja, wa alamatul raja al irada, wa alamatul irada al ma'rifah, wa alamatul ma'rifah al ilm. Ta'allum. Kos gitulah eta mun dicaritakeun tentang nu tadi hayang datang ka yakin angel sakadar yu urang ulah terlalu terlena lantaran warenganan urang keur bebelian ku hari nonton TV urang keur ka mana meuli naon ngeridit keur meuli naon zina keur barang beuli neraka judi kitu keneh bohong transaksi dan lain sebagainya ku hari mah ngeunah bae orang keur bebelian memantak kiai beki ka ditu nu boga yakin mah beki sieun lantaran wa alamatu syirkil yakin tanda kabeneran yakin at-tawarru' minal asam nyana api ngajaga tina berbagai dosa asasieun asarempan asasieun asarempan asasieun asarempan. Tuh kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hiji deui dongeng jelema nu yakin ngan rada panjang sebab jam nangis jam 11 ieu mah ngaranna Abu Hamzah. Wah istimewa jasa ieu mah berbagai kendala-kendala dalam rangka meraih ilmu keyakinan, cobaan-cobaan ti Gusti Allah meraih ilmu keyakinan. Itulah begitu datang unikna indah jasa. Kitulah para jamaah ibu-ibu, bapak-bapak salila hirup sing hade ngaraji nu deukeut bae di mana ibu aya kiai eta bae ajian mah cenah kiai na geus sae ngaraji ibu ka dinya sing hade ke datang ngarajian kiai bae ajian ulah jauh-jauh nya kurang keneh dirinya silakeun rada anu jauh ka mana maksudna di samping ngabeneran tentang zahir ngabeneran tentang batin ada tentrem ngeunaheun ibadah mantep. Ketika orang maca Quran asa ngobrol jeung Allah, ketika orang salat asa jeung Allah, ketika orang zikir asa jeung Allah. Datang ka dinya lah hirup kakarak jadi jelema. Ngan wa adnan nasib panghandapna bagian kawilayahan urang ngabenerkeun ka ahlina. Urang cuari ku kumpulan di dieu menuju ke seorang alim al-maghfurlah yakni Abu Ya Ardani. Orang percaya moal pati-pati orang kumpul di dia untuk percaya ilmu iman jeung yakin kamari ieu orang dicari ini kula loba jasa undangan di berbagai pondok pesantren ye serang Pandeglang Rakas Bitungan kulana
hiji dibere sangeuk, nomor kadua anak ulama dibere embung belah ulah ieu terus ondangan-ondangan haul ulah kitu kene ondangan-ondangan nu lainnya ka ibu bapak urang kumpul di dieu mudah-mudahan aya dina ridho Allah, mudah-mudahan aya dina rahmat Allah, di akhirat urang babarengan jaga jeung ahli Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampura ka para kiai, hampura ka para santri, hampura ka para pedagang, hampura ka bapak-bapak jeung ibu-ibu, hampura ka para pemerintah, urang babarengan neangan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sakitu bae diatur ti singkuri, hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ketika ayah hiji lalaki liwat manggihan hiji gedung anu indah jasa bagus na luar biasa barangkali lu di jerona masya Allah ayah awewe geul apa bagus udah gelis udah kata mah lantaran irung mancung bulu matana bentik batana bureuleuh celina eleh uncal mah insyaallah gadondog sapotong aduh luar biasa dideuleu atuh cangkengna lenggit ya Allah ya Rabbi bitisna ieu bitis ngabuah jantung cek urang Bandung teh mah di Cisoka mah pan buah nangka kabeh ya Allah ya Rabbi bari gegelehean katingali we eta si awewe teh di jero kamar teh poharja semua layak tanding kurang lamun ningali ku ari di dia awewe cak kurang gareulis tetep bae geulis dadamelan Allah barang urang ka Yordan maka Yordan ka ditu ya Allah eta awewe nu dibawa ku kura termasuk aya istri si pejabat kabarikeun ka Yordan teh jarore barang di Yordan mah irung marancung bibir masya Allah barang ka Mesir leuwih garolis deui bae cak haji mamin tah ke mana ya ieu cenah kieu lamun di urang ieu pelayan ieu jadi bintang film sakitu nyana kan dahar di restoran jeung kula ieu di dieu mah jadi pelayan cenah ieu apa urang pindahkeun bae ka Cikupa dan orang urang ningali negara batu tapi kan tetep bae geulis bae Allah nu goreng ciptaan Allah mah kan ieu mah keur carita eta awewe di jero kamar ku pohara-pohara teuing nanya kan nu saha eta pasti aya nu boga aya bapakna coba datangan ka bapana begitu datang ke bapana nanyakeun ieu saha atuh anak abdi kira-kira geus kawin tanya lain kira-kira deui can deuk dikawinkeun mah tulun do ieu mah salah sahiji anu ngalamar abis potongan kieu kalau asup nominasi ya ayo deh truk saya nu boga abdi geus dikawin acan dek dikawin gue wah tuh lain lep deui ngaranna barang dagang kira-kira ieu mah abdi mun ngalamar geus boga sifatan-sifatan khususon ilaruhi usah pada lalaki bangsa nu kieu mah geus henteu teu kapilih kamu akhir cek hiji lalaki ya nu mantak jana di jero gedong nu mantak jana dihias nu mantak jana ka deuleu glamor berarti cinta dunia aing tandingna zaman harita make kuda nu termahal pakaian kebesaran anu paling mahal mahkota kunyana dipake di dieu geus lain cincin di mingguan deui wah gimana cincinna cincin kos kitu beuteuk asup bener cincin kamu amir banget gitu cincin saja dijadina bae kamu cincin luar biasa karologi urang di urang mah padinya meureunnan Omega Rolex di ditu mah geus kabeh serba emas kabeh make pedang nage tina emas bungkus nage tidak emas segala rupana iya parentina ka kuda nage pelanana emas kabeh kacamata nage emas kabeh lain mas tolong asli emas keur mah kaset
pinter, gagah, seorang pengusaha, keayaan anu luar biasa. Di dulu lagi, pohara jasa. Waalaikumsalam. Ye, putra abdi. Terus ayah nuga ditaca. Kira-kira pada dikawinkan waktu bade. Salah sahiji anu ngalamar abdi. Pokoknya mah kanggo bapak, kanggo ujang, geus ulah nyarita naon deui. Ngan ditanya heula tetep ka awewe na kira-kira siap apa henteu. Mangga. Awewe anakna teu kaluar sasalaman. Nih hiji 2 3 4 5 lah ku abah geus teu ka itu mau ngalamar ka Neng. Mun satingu itu nu kuru datang ka nu gendut aya. Tak ieu mah salah sahiji nu paling beda ieu kira-kira Neng siap tah henteu. Oh atuh make syarat Pak. Naon syaratna? Siap tah henteu nyana eta kabeh hartana nu dipake jang abdi di samping jang abdi nu dipake di lemburna bun boga istana imah jeung perusahaan jang abdi di samping eta deui mun abdi aya nanaon nyana sanggup henteu ngabelaan abdi. Sebab karasa ku abdi mah leumpang ka mana bae nu nyuitan loba jasa. Tah ieu kan kumbang-kumbang beusi menghinggap. Tah siap tante. Aku mah tah. Wah, moal pati-pati kaula ngalamar ka dieu lamun teu siap. Naon nu dipake ka hayang kumanehanana? Harta nu aya. Oh. Nu di imah istana jeung perusahaan pikeun kabeh. Termasuk mun aya nu ngaganggu siap tanggung jawab paeh sekalipun siap. Kat awewe tiis asana ngadengeun. Sejuk asana. Tengah poe ereng-erengan ngadenge bahasa kitu iuk perasaan. Tapi lamun aya lalaki teu sanggup jasa boro-boro dipentak kabeh dipeta cincin 10 gerang ge teu siap keur mendung arodang. Sial tah awewe goblok. Tama di ditu, tama dirangkas di Cisoka mantu ya tebet. Dah ayo kitu batu siap sok mulai tik ayeuna ya tak kuda ya tak mahkota ya kebesaran tinggal make sempak doang nya kendai abdi bah injem bae lati bapak jang urusan ieu mah mangga kabeh dibikeun tuh tanda tangan transaksi perusahaan imah jeung segala rupa kabeh jang Neng sebagai mas kawin. Kasimpulan nama dikawinkeun dibawa balik ka imah. Kos gitulah jelema boga kayakinan hayang ngameunangkeun hiji awewe naon bae ge dikorbankeun tinuku kayakinan boro-boro harta boro-boro perusahaan sangkilan dirina ge nyawana andai kata ditembak ngabelaannya na siap jasa etalah jelema nu boga keyakinan mentak ieu si Neng besi aya nu mikahayang ka Neng deuleu lain hartana yakinna boga teu yakin lamun teu boga keyakinan ulah ka dituna cilok tanggung jawab anakan we tadi teu boga keyakinan ieu contohna teh modal beres eta jara rumah tangga geus indah jasa nu kasep jeung nu geulis jeung nu beunghar anu pinuh ku kayakinan kulantaran manehanana boga kayakinan hiji mangsa manehanana ngadengekeun pangajian cek kiai dina pangajian naon hartina Islam tanpa ilmu naon hartina ilmu tanpa iman naon hartina iman tanpa yakin hiji jelema nu istimewa di mata Allah yakin. Wow, panjang ceritana tak kiai. Basa jelema pinter meureun eta si budak teh beres acara datang ke kiai. Kiai, kaula mah kataji ku ucapan kiai tina sekean kiai teh asana kakara kieu ngadenge teh abdi salah sahiji jelema anu siap jasa untuk merealisasikan keyakinan abdi coba bere keyakinan. Ai tanda yakin teh geus kumaha si kiai? Oh, siap itu mas antren heula di dieu mual bisa langsung yakin mah mas antren heula dicaritaan datang ka subuh kuari
camat teu masantren teteceli datang nempel bagi ilmu yakin, bupati teu masantren teteceli datang ka ilmu yakin, kiai ge kiai nu sambarangan moal datang ka yakin masantren heula ceng sabaraha tahun kumaha kecerdasan aceng siap abdi rek masantren bebejanya ka pemajikanna neng nu geulis neng balik heula ka imah aya naon kitu akang rek masantren heula di mana di kiai anu sabaraha tahun can karuhan tahunna sabaraha deuk neangan ilmu yakin sakumaha yakinna akang ka neng we gitu nah itu pangatna anturku nya masantren boh ngaji amin batur malabzatun menang di lima bajanya mah 7 ada cepet mah kudu kiai tolol magahana 7 itu meureun ki Nurjaya jeblab labjatun kebo tama tuh nah ieu jurumiyah sorok kabeh diaji alfiyah we johar maknun geus puguh mantek kudul juban samsia tambah warokot jamul jawame usul fikih naon bae diaji tafsirna mustalahat tafsir hadis jeung mustalahat hadis jago aja dengan singkat 10 tahun manehana ngaji istimewa bebeja ka kiaina abdi ayeuna bade muli bade ngadamel pondok pesantren can wayah sia cak guru ilmu naon deui atuh pan sia nek nangan ilmu yakin ieu malah tambah ilmu sasemperan kos kitu tapi abdi terlalu lila ieu sebab abdi kan panganten anyar ieu ge hanca geus sabaraha 10 tahun dia waduh asalna balik di ka asal naon abdi banyak izinan bae rek nyen pondok saek atuh ai maksa mah nyieun nyana pondok kulantaran pinter istimewa atuh santri loba mimiti kaundang ku tatangga kaundang ku tokoh masyarakat kaundang kablah dieuna kaundang ku pemerintah setiap aya kegiatan naon bae di pemerintah nyana kaundang datang ka guruna waalaikumsalam gasia ieu kumaha perkembangan alhamdulillah mama di samping santri abdi kapake ku masyarakat bahkan ayeuna mah besok diundang ke pemerintah siapa lain kiai anjing dok anjing ngabur sia anjing siapa kos kitu lain kiai ceritnya kiai kudu puguh argumentasi na jeung dalil na anjing ka murid mal pati-pati aing ngawuduk mun teu boga kalapa wah dalil Haji Nurjaya eta jakuran mah teu boga nya nama eta bae geus ka mamana ge bisa dalil Nurjaya coba mama nganjingkeun ka abdi kumaha sia nyaho tarif anjing teh iza du'nya akbala wa iza rudda insarafa di mana ditambahi yang hareup hayang tarap di mana digobahkeun indit atuh pan sia di mana diondang ku bupati datang di mana teu diondang indit atuh anjing tah mah kitu mah sumuhun abdi anjing atuh ayeuna mah deuk babe balik ke abdi deuk masantren deui waduh aing kakarang datang ka anjing burung ieu kaharti mama waduh, kayak gitu mah meren kiai rata-rata anjing, bapan anjing meren. Kakurang ya jadi kiai ceknya. Wah, lain menang ridho Allah aing posku. Kada dengikeun bae iza du'a aqbala wa iza rudda insarafa. Di mana ditambahi aya dahareun madep, di mana diusir indit. Heeh. Cekna anjing di lemur aing ge kitu tah mah. Aing boga ditambah atuh nirilik ku aing diiut bener anjing wah cek Nurjaya asana aing anjing ya ini kaberehan dah jang ka santrina balik santri magani geus 500 balik kunaon ieu maman can jadi kiai kakarang jadi anjing balik yang mama mas santren deui aduh coba aing kena jadi jelema ya supaya aing kiai bener-bener kiai jelema bener-bener jelema aing teh coba aing di pesantren deui coba aing jadi jelema teh moal sih waalaikumsalam jadi ya anjing abdi ieu neuk pesantren
pesantren deui ai murid kita balik kabeh wah nih sia hayang boga ilmu yakin lamun henteu dikorbankeun moal yakin atuh abdi bagus pesantren sia pesantren deui nyana ngaji khusus ilmu kayakin 3 tahun geus boga patokan eueuh nu ngatur kecuali Allah eueuh nu ngarizkian kecuali Allah eueuh nu leuwih deukeut kecuali Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid cak guruna ulah minta tulung kas makhluk mah sarua tulunganeun leukis ya nulungan makhluk minta tulung ka makhluk ulah Allah sebab leuwih deukeut kecuali Allah. Anak mama abdi bade ngalaksanakeun segala rupa nu kumarayap di alam dunia nu ngarizkianan Allah ulah can caya sia ulah osok unta enta ulah osok tulag telog iji Allah nu ngarizkian menta ka Allah mangga wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha mangga kas bari maneh laksanakeun dipantau ku mama naik jeung teu naik nah maju jeung teu maju nah ini geus balik mangga mama doana abdi bade ngalaksanakeun ilmu keyakinan ti mama sok langsung nyana berangkat dari zikir ka Gusti maca sholawat zikir ka Gusti maca sholawat kuka beneran horenganan antara pasantren jeung imahna di tengah-tengah sisi jalan teh aya sumur nyana bari zikir bari baca sholawat ngisi aya gedebdu ka sumur kulantaran geus dibere ilmu yakin alhamdulillahirabbil alamin mun haji pendi laga ka sumur goblok sial sial ge radang bargang bae emang robah ku sial-sialan gak moal ieu mantap dibabawa ge teu naik-naik murid nu teu naik-naik ieu hiji titah ulah diopos karung diopos bae mah jeung titah ulah nu bolong ngajual karung nu bolong mah masyaallah kalau ditanya haji kunaon ieu ngajualan karung nu bolong bae atuh kumaha geusikeun hana cicigan itu bolong mah yana raga ka sumur mangkaning sumurna caina sabeheung ieu sisi-sisina baheula mah pan sumur teh make batu bangkong ieu mah make semen hese neuk kumaha ge hese bae nyana kurayap karayap ya ieu mah lain kudu naik soraga teu bisa ieu mah nungguan fadl Allah we ti luhur. Masya Allah ti jam 12 berang datang ke maghrib datang ke isukna deui jam 12 sampai saeuting kadengi aya jelema duaan leumpang kuplak-kuplak nah ieu meureun fadl Allah alhamdulillah dasar ku keyakinan nah zikir ka Gusti Allah aya bae kitu kadengi cak dosa urang teh ieu mah just sumur atau ieu mah pan deket jalan cak dosa urang ieu bahaya besi aya nu raga kebanding urang tutupan maka dikira sobat ya ya nadek magro wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kunaon minta tulung ka makhluk Allah leuwih deukeut tibatan urat denggerong yahoeun Allah teh uningan Gusti Allah teh meureun aing dikikeun teh ku Gusti Allah keur dicoba keyakinan aing waduh ditutupan make batu kuduaan nyana batu ipis blek sugan teh aing ditulungan halan ditutupan aya hasan aing disekep geus we kieu bae can datang ka pitulung Allah berarti tetep bae nyana zikir bae ya cek jaratnya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid Gusti Allah leuwih deukeut batang urat genggerong teh kudu ka makhluk mun nya teh mah bakal nambah umur kasih aya pitulung tiga yakin aing yakin
ka Gusti bae kana nyandaki paeh teh di dieu kuburan aing berarti di dieu sugan aya sedih teh aya sugan aya prihatin teh aya kitulah jelema ahli yakin ketika orang geus datang ka yakin emang aya kasedih teh aya emang aya kasihan teh aya la inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun prihatin teh sedih teh aya sieun teh aya gitulah wali ieu mah kakarak wiridan jam 2 bae ge aya nu seserian sadaqallahul azim kieu jaya langsung kieu we ka pamajikanna cek aja kayak naon seri atuh kan anu seri bola ngomong beri ka kul saya boga yakin kukunti anak sieun keneh bae sahadunya eta dosa serian anak-anak kan dipencet sieun mah atuh murinjal bae ya Allah eta can jadi jelema lamun masih gede sieun-sieun kana kos karana ditu poe ieu boga saleter jang poe ieu mah cukup tapi jang poe isuk mah henteu waduh aing teh kumaha teu boga yakin ngaranna berarti eta jelema kos kitu tah jauh ka Gusti Allah buah hirup buah henteu kan ka isuk pade eta nu ieu ge buah kadahar buah henteu ka saleter itulah jelema-jelema yakin ieu bakeur jaritakeun ahli Allah nu yakin nu ku urang ku ari keur dihaolan sugan bae urang kasinaran ku yakin anjeunna ulah ngapak bae urang hirup teh mun sakadar sakieu-sakieu boga yakin nya nam nah ieu mah geus caritana nu di sumur ya sakit lagi hirup aing geus kumaha Allah bae tapi masya Allah begitu rieum-rieum banget setengah genep eta aya anu muka si batu kertek fadl Allah datang tetap nyana zikir tuh illallah 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 muka set bener ya muka aya suku kahandap nyana isyarat si suku kikituan muncul kau kadieu cekel nah bener fadl Allah iling ada lain cekel aku jana tak diangkat kalur set dari perung-perung nyana barang datang kalur blok ya Allah mau atuh aing mah di jero sumur ieu mah dikahakan mau tapi mau ngaharep assalamualaikum ya ahlal yakin kaulah diperintah ku Gusti Allah nun jauh di gunung kita nulungan anjeun selesai tugas abdi bade ka gunung deui assalamualaikum masya Allah cak yana mau ngomong kain mana gehera coba orang mantas ngaji ulah jeung mau jeung emeng bari mah tanya ku urang meng geus dahar tancah asal haji pendi mah bisa-bisa di imahnya ngobrol jeung meong ya meng cek pamajikan pan haji barang ngaji jeung ki uci jadi edan salah aing jadi berubah saja balik maunya na di jero hate ya Allah ya Rabbi munajat ka Gusti di luar dugaan di luar konstatir di luar segala-galana ko Gusti nulungan tina rusak nulungan aku makhluk anu sok ngarusak naon rahasiana Gusti dibere ilham ku Gusti kitulah ahli-ahli yakin pitulungna selalu di luar dugaan segala rupa mun rizki mun milik mun segala rupa timimiti ayeuna ulah kaget lantaran anjeun teh geus nyebrang dina dunia keyakinan jong laksanakeun nyana langsung balik ka imah sanggeus teh balik ka imah merenung tina ilmu keyakinan nyana tafakur lamun aing baheula kawin jeung hiji awewe nu geulis make pameuli sedangkan meuli nate kira-kira
harta sakabehna lain bae nu dipake jeung nu dibawa nu diimah ge kudu dikorbankeun jang pamajikan kitu keneh nyawa siap tah henteu mun aya nu ngaganggu jeung sagalana harita jang meuli seorang wanita cantik siap awak nyawa harta hiji nu ku kaula rek dipertanyakeun Allah teh ngadamel surga meuli surga na make naon pasti aya pameulina neraka dibeli ku mabok neraka dibeli ku zina neraka dibeli ku maling neraka dibeli ku bohong neraka dibeli ku zalim neraka dibeli ku kejahatan-kejahatan etalah jelema nu keur nonton TV hakikatna bakal meuli neraka nu ngridit hakikatna bakal meuli neraka nu zina hakikatna bakal meuli neraka nu ngabohong modal hakikatna bakal meuli neraka pasti surga ge bisa dibeli ka jeung kumaha ge aing di tengah-tengah manusia meuli neraka aing rek meuli surga Gusti naon pameuli surga jol di benak hati innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum fa inna lahumul jannah sanyana Gusti Allah teh meuli ka mukminin yakni meuli awakna jeung meuli hartana mukminin waya di alam dunia dipakai meuli surga awak jeung hartana bea ka Gusti Allah fa innalahumul jannah nyana bakal dibere surga tidinya lah nyana ngembangkeun ilmu keyakinan anu luar biasa harta selalu dikorbankeun pakai syiar agama Allah sabilillah awak selalu dikorbankeun pakai ibadah ka Gusti Allah hiji bae nu dieu teh surga sakumaha jelema anu dagang lamun dagang hitung-hitungan geus aya kauntungan misalnya bae dagang kenteng satre kauntunganna sakean dua tre kauntunganna sakean ujian anak bedung adan eta DJ celit tetep bae nya nama hiji mah hiji dua mah tilu mah telu las dua las tilu las mah telu lo tekan kenteng naon eta keuntungan duniawi na geus aya di benak hati ketika DPR diuk simpul di kursi anu luar biasa hitung-hitunganna geus puguh gaji kitu keneh kunjungan-kunjungan dan lain sebagainya dihitung ku nyana keuntungan secara duniawina urusan akhirat mah geus kumangke kuari bae aing mah ye duniawina dihitung ke nyana make kalkulator pabrik anu dan lain sebagainya nyana kajen teuing ku kumaha ge pantang mundur datang terus bae karena keuntungan duniawi bupati istimewa jasa deui panghebatna neangan duit mah bupati lumantak embung eureun jadi bupati naik komo jadi gubernur naik komo jadi presiden mah lumantak kurang kamari tawaran jadi presiden kumaha kieu cenah mau jadi presiden siap nah aing negara sorangan lah bung di Indonesia aing mah di mana tuh di ditu tuh di monyet teh nang minimal raja monyet kieu itu duniawi nah ahli yakin kalkulatorna hitung-hitunganna tentang keuntungan akhirat mun maca sholawat sapeting 1000 mun maca zikir sapeting 10.000 mun salat di samping salat mulai ditambah salat sunah mutlak lamun sedekah mantap cek Ibang Sufyan Suri mah urang ningali kiai babari jasa deuleu eta kiai hampangan make jubah jeung make udeng-udeng apa hampangan keneh mere ka fakir miskin mere jubah make jubah mah hampang jasa make udeng-udeng hampang jasa abeh dipajar kiai bahkan kiai beneran abeh disebut kiai tiis kana hate di kiai lantaran make jubah jeung make udeng-udeng tapi nu sabenerna mah tah nya boga duit bikin ka fakir miskin beratan make jubah apa beratan sedekah cak kiai ulah diteruskeun jeung kiai ulah teruskeun eta bahasa ulah mau lain jadi sakitu wae deui enggak emang kumaha itu indah jasa di kiai babari jasa ke jubah make sorban kiai bisa gedengeun eta hartanyana masjid can anggeus majlis can anggeus pondok pesantren can anggeus ngadagoan ti masyarakat bae ningana teu pernah dikorbankeun ieu lah can boga kayakinan anu luhur
Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jauh bae ucapan Kangjeng Nabi bantut jasa. Kafa bil mauti wa'izo wa kafa bil yakini ginan wa kafa bil ibadati suglat. Cukup sebagai penasehat jelema nu maut urang ku hari keur dinasehatan ku almarhum almaghfur lah. Aing teh geus aya di alam itu, aing ngeulekeun ka sia, sing harada atuh sia, geus sia ge bakal cara aing. Ulah seserian aingnya mah yakin aya neraka, ulah seserian atuh make jeung bohong aingnya mah yakin aya neraka, cak almarhum lain cak ulah. Waizo nu maot ga nasihatan, hei anak incu, hei masyarakat, ulah sambarangan aingnya mah yakin kana neraka, aing saya di alam barzah sing bener atuh sia. Cukup nu maot nga nasihatan. Wa kafabil yakini ginan, cukup sugih boga yakin, lamun urang boga keyakinan sugih nanaonan cukup ku kayakinan. Ngetep lamun didongengkeun dina hadis Kangjeng Nabi carita tentang sugih, Yusuf, Ma'mar, kemudian Hudzaifah nyaritakeun tentang yakin, tadi nyaritakeun tentang sugih, nyaritakeun tentang pakeungan panjang caritana. Cukup bae yakin di jero hate. Nomor katiluna kafa bil ibadati sugad. Cukup sibukkeun diri urang pakai ibadah. Isuk-isuk naon? Berang setik naon, tas dohor naon, tas asar naon, tas maghrib naon. Yuk, nu di makom syariat, nu di makom torikoh, nu di makom hakikat geus teu kudu dicaritakeun. Sibukkeun diri ku ngalaksanakeun ibadah. Balik deui ka diri urang. Mimiti udang hees mulai dipencetkan kulator dunia. Berang setik ngawuduk teu dibayar dunia. Barang setik dahar ngahutang ka warteg kalkulator dunia, dah dohor dunia, malah teu salat asar maghrib dek iraha. Kafabil ibadati suglat. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kakarak gambaran yakin. Korenganan sorga bisa dibeli ku keyakinan, neraka bisa dibeli ku kecerobohan. Urang bisa hirup di atas kobar dengan penuh keyakinan. Kuncina yakin ngan hese carita yakin kudu masantren heula atawa ngaji heula sing istiqomah. Lantaran ujung-ujungna ikhlas. Wa alamatul ikhlas al istiqomah, wa alamatul istiqomah ar-raja, wa alamatul raja al irada, wa alamatul irada al ma'rifah, wa alamatul ma'rifah al ilm. Ta'allum. Kos kitulah eta mun dicaritakeun tentang nu tadi. Hayang datang ka yakin angel sakadar yu urang ulah terlalu terlena lantaran gorenganan urang keur bebelian ku hari nonton TV urang keur ka mana meuli naon ngeridit keur meuli naon zina keur barang beuli neraka judi kitu keneh bohong transaksi dan lain sebagainya ku hari mah ngeunah bae orang keur bebelian nu mantak kiai beki ka ditu nu boga yakin mah beki sieun lantaran wa alamatu syirkil yakin tanda kabeneran yakin at-tawarru' minal asam nyana api ngajaga tina berbagai dosa asasieun asarempan asasieun asarempan asasieun asarempan. Tuh kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hiji deui dongeng jelema nu yakin ngan rada panjang sebab jam nangis jam 11 ieu mah ngaranna Abu Hamzah. Wah istimewa jasa ieu mah berbagai kendala-kendala dalam rangka meraih ilmu keyakinan, cobaan-cobaan ti Gusti Allah meraih ilmu keyakinan. Itulah begitu datang unikna indah jasa. Kitulah para jamaah ibu-ibu, bapak-bapak salila hirup sing hade ngaraji nu deukeut bae di mana ibu aya kiai eta bae ajian mah cenah kiai na geus bae ngaraji ibu ka dinya sing hade ke datang ngarajian kiai bae ajian ulah jauh-jauh nya kurang keneh dirinya silakeun rada anu ka jauh ka mana maksudna di samping ngabeneran tentang zahir ngabeneran tentang batin ada tentrem ngeunaheun ibadah mantep. Ketika orang maca Quran asa ngobrol jeung Allah, ketika orang salat asa jeung Allah, ketika orang zikir asa jeung Allah. Datang ka dinya lah hirup kakarak jadi jelema ngan wa adnan nasib panghandapna bagian
kawilayahan kurang ngabenerkeun ka ahlina kurang kuariku kumpulan di dieu menuju ke seorang alim al-alim al-maghfurlah yakni Abu Ya Ardani kurang percaya moal pati-pati kurang kumpul di dieu mun teu percaya ilmu iman jeung yakin kamari ieu urang dicari ini kula loba jasa undangan ti berbagai pondok pesantren ye Serang Pandeglang Rakat Pitungan kulana hiji dibere sangeuk nomor kaduana kula mah dibere embung bae lah ulah ieu terus undangan-undangan haul ulah kitu kene undangan-undangan nu lainnya ka ieu ibu bapak urang kumpul di dieu mudah-mudahan aya dina ridho Allah mudah-mudahan aya dina rahmat Allah di akhirat urang babarengan jaga jeung ahli Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampura ka para kiai hampura ka para santri hampura ka para pedagang hampura ka bapak-bapak jeung ibu-ibu hampura ka para pemerintah urang babarengan neangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala sakitu bae diatur ti simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.